bab atau lawang nahan kahayang ieu mah ese nahan kahayang masya Allah karim syahwat-syahwat jeung kahayang-kahayang telah jadi dunia ieu moal lila tahan kurang ke di akhirat lain teu kabeuli mobil mewah teh kabeuli tahan lain teu kabeuli baju bagus teh kabeuli tahan lain teu kabeuli awewe nu mana ge tapi kabeuli ditahan dek restoran mana ku aing didatangan bisa aya tapi ditahan nahan eta horenganan bakal ngajadikeun cukang lantaran lawangna khusus ke di akhirat nahan nafsu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hirup di dunia teh sakeudeuh hirup di dunia teh dengan sakice sakumaha nu geus dijelaskeun bahwa negeri teh aya dua hiji negeri dunia dua negeri akhirat negeri dunia fana rusak semu jeung lalagaan heureureuy negeri anu hiji deui negeri nu bako yakni negeri nu kekal tetep jeung abadi dibandingkeun dunia jeung akhirat atuh dunia mah eueuh sabakatul hiber-hiber acan ja Al-Qur'an geus ngajelaskeun walal akhiratu khairul laka minal yakin akhirat eta leuwih bagus tibatan dunia geus atuh urang kuari kudu sibuk jang mengejar alam nu bako anu kekal kesibukan urang sapopoe teh kuari ieu tanya ka diri urang lobaan sibuk urusan dunia apakah lobaan sibuk urusan akhirat teu kudu kukula dijelaskeun urang bae masing-masing urang bae masing-masing awak ai sia sih sebenarnya lobaan sibuk urusan dunia apa lobaan sibuk urusan akhirat urang tananya ka diri mantap dunia lupang indah-indahna hirup lupang indah-indahna mah santri sebab santri mah bisa nyeungseurikeun awak sorangan bisa nyeungceurikan awak sorangan nu mantak loba guyon ge santri mah loba guyon lantaran santri mah bisa nyeungceurikan awak sorangan bisa nyeungseurikeun awak sorangan jeung bisa seserian sorangan eta santri eta indahna jadi santri nikmatna jadi santri demantak encan sah jelema jadi santri belah dituna jadi kiai belah dituna jadi abuya lamun encan bisa seserian sorangan lamun geus bisa seserian sorangan eta kakarak santri asli kiai asli entak ulah kaget lamun Haji Pendi seserian nyana osok seserian sorangan sarua jadi sorangan seri sorangan asal kurang obat
seserian sorangan ya gitu mantap diajak kadi tadi ngadahar obat penenang mantap nyanda iya kadelina kos nu sehat padahal mah masya Allah tuh ya santri mah bisa seserian yang serikeun sorangan lamun geus bisa seri yang serikeun sorangan hebat santri mah ka masjid tuluy keluar ti masjid dula-dula sendal ka mana sakira aya ge ieu sendal kulit mantap ya Allah mulai kuliahna dipake benang salengkah dua lengkah nyana ngahan jih tolol aing boloon aing aing sendal aing jepit ku daun balik make sendal kulit jih nyana ge seserian sorangan kan goblok ieu aing teh jadilah eta kan santri bener ICU mah kan terus harina nah bedanya santri jeung sieu otak kos kitu malah mah bebeja ka babaturana sendal aing ngejepit aya ieu mantap eta bari seserian pan jahanam di babaku nyana eta tuh santri bisa nyengserikeun awak sorang ketika santri wau jeung hiji awewe di deketan kumanehanana geus jelas awewena bogoheun ja santri maka rasep nu kasep toel kumanehanana wajarlah aya hijab make baju di toel terus noel deui kan awewe mulai cek ngaji aing kos nu teu ngaji bae goblok meureun awak aing masya Allah pan aing mah ngaji kieu bae ge atuh kunaon aing noel nyana noel ku aing diteruskeun waktu beres mah neng hampurannya nengnya lantaran kakak mah kieu ge santri ieu teh pan urang can nikah kos kieu teh haram neng geus hampurannya nengnya neng balik ka ditu aju kakak mah deuk ka pondok deui masyaallah sakeuna ieu awak aing ku tolol-tolol teh seserian sorangan ya na tah eta kan santri bener tah coba sih ayo coba boro-boro nu teu daekeun ka dieu sia ka dieu ye goblok aing geus beak ka dieu itu melet sia jadi pelet ya teu daekeun jadi paksa eta kan ngaranna teu eling tuh bedana santri masya Allah indahna jadi santri mantep bisa yang serikeun sorangan bisa yang cerikeun sorangan eta gambaran-gambaran anu rendah belah dituna tengah peuting nyana tafakur kalau akang ngomong sih jalan santri aing mah kerja di tanggejeun santri bego aing mah jeung santri ya Allah ya ge diajak paling supaya jadi santri aduh merenung tengah peuting teh masya Allah santri mah langsung renungan kunaon batur geus karawin aing encan jadi awak teh jore-jore teuing kunaon atuh nanya ke situ teu daekeun awak sia teh tuh kan ceuriknya teh tapi kembali deui geus aya di Lauhil Mahfuz tuh kan indah bae santri yo moal datang ka teu kawin ka jeung ku kumaha geus aing mah nungguan takdir eta indahna jadi santri sedih tah kejadian maut sigana sarardih teh padahal ketika ingat wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala sedih geus aya aturan Allah
tah nikmat ada jadi santri teh kos gitu. Coba lamun teh jadi santri ka imah aya nu minta cai teu bisa ditanya diajak ku dulur-dulurna kunaon ieu 20 poe ka tukang ieu pamajikanana maot ayo bari can bisa ditanya mas santren henteu ieu tadi henteu cek masyaallah akibat teu mas santren kos kitu santri pamajikanna maot ya sejuta ganti aya ya tenang santri riweuhnya nama dek nu jangkung dek nu pendek dek nu bede pokoknya dek nu kunyin aya batak tenang kadeleula siga nu segitu aya santri sebabna kembali ka Sang Khaliq masyaallah boro-boro segede santri segede ustad segede kiai jelema nu sok biasa ngaji bae ge asal ngaji bae kadeleuna siga nu sedih aya kadituna asal geus beres kembali ka Allah nikmat ngeuna tilok merontak ngahayang-hayang di luar aturan Allah tarai sakumaha Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam hiji rasul hiji nabi anu moal aya tandingna datang ka kiamat gagah aya di Kangjeng Nabi Sulaiman sugih aya di Kangjeng Nabi Sulaiman pinter da puguh nabi saha tandingna moal aya bisa ngobrol teh lain jeung manusia bae jeung hewan bisa ngobrol jeung tatangkalan bisa ngobrol jeung angin bisa ngobrol jeung setan bisa ngobrol. Ieu kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Begitu datang waktu lebaran Kangjeng Nabi Sulaiman ngobrol jeung beo. Begitu ngobrol cak manuk beo teh dunungan ieu teh pan lebaran. Aya naon emang kula rindu jasa ka dulur-dulur kula nu di jauh minta izin be hayang mudik gak boleh pulang kampung hebat presiden urang atuh mudik teu meunang pulang kampung boleh seperti eta udah sok serius ya tuh tah oh cek Kangjeng Nabi Sulaiman sabaraha poe eta kaditu ka lembur sabulan abdi di perjalanan jadi lamun bolak-balik 2 bulan oh cek Kangjeng Nabi Sulaiman geus atuh kuari mah dibere 3 bulan balik sabulan jang kadi sabulan jang di imah sabulan alhamdulillah cak beo nuhun dudungan abdi pamit balik hiji manuk anu istimewa beo teh gede teh sabaraha tapi mahal hargana ieu beo mentek di Turki mah di Turki jadi kaheureuyan manuk beo teh ku hiji wali hiji mangsa seorang wali mawa manuk beo ke pasar dijual lantaran bisa jasa ngomong nata manuk beo teh datang ka dijual 1000 dinar uang emas Masya Allah bayar isukna nyana mawa kalkun mawa kotok kalkun ka pasar hayang lakuna 1000 dinar di sarua bae nu kamari meuli beo teh ka dieu tah beuli mah eta naon kalkun atuh kalkun mah teu hayang aing kudu 1000 pan leuwih gede ti beo leuwih gede leuwih bagus kalkun mah sorana ge atuh pan hebat asa sih murah kabeh jelema embung ka kalkun mah hayang ge beo gorenganan loba ka bisa beo
Nurjaya ge sakieu ge lain beo bebeoan doang lumayan kan nya ai maling buntut-buntut bae mah bisa tuh kan tuh ari sieu mah kalkum atuh deuk sanu meuli coba aya atuh kan boro-boro dijual dibikeun ge ka urang Cisoka cak urang Cisoka teu hanai aing mah hayang bong enggal bungkus gitu ieu di jerona aya makna tersendiri manuk aya nu leutik mahal beo mahal tapi aya nu gede manuk-manuk jeung hayam-hayam nu teu bermakna mah murah eta keur carita ukuran dunia cerita ukuran akhirat ge sarua bae gitulah teangan makna-makna supaya diri urang teh mahal tarolah urusan dunia mah gampang mahal teh menurut Allah mahal teh menurut Nabi Allah mahal teh menurut kekasih-kekasih Allah eta tak ngamahalkeun makna moal bisa di sekolah tambah dunia kabeh ge ngamahalkeun makna sugan kuari aya di pendidikan perwira datang ka jadi jenderal ya brigadir jenderal letnan jenderal mayor jenderal makna dunia tama kabeh makna nu di jero nama moal bisa diraih kecuali ibtidakna di pondok pesantren kadeleuna hina kadeleuna di bawah sederhana mun dipandang ku mata nu ieu tapi lamun dipandang ku mata nu ieu masya Allah eta santri-santri teh ternyata pengisi surga sieu mah kalkum sieu mah ya hayang ka surga teh kalku mah hese ajeun kukuah ya Allah kacaritakeun manuk beo teh mudik datang ka imah teh atuh dibagiakeun ka lemburna ku dulur-dulur dan jeung rekan-rekan berikut tetangga-tetanggana terasa sakedeung sabulan teh lantaran loba kanikmatan jeung kaindahan-kaindahan hirup urang teh kitu lamun urang nikmat contohna urang jadi panganten sapeuting asa samenit tapi lamun urang nyeri huntu sapeuting sakumaha 10 tahun nyeri huntu mangalayan eueuh pan delok aya nu ngalayan ka mana nyeri huntu tah ieu ya gering pangjore-jorena nyeri huntu tak eta sabulan sakedeung lantaran kanikmatan kapanggih jeung dulur kapanggih jeung rekan kapanggih jeung tatangga sendagurau nikmat sabulan teh teu karasa geus datang deui ka waktu balik duh cak beo sakedeung amat ieu nyana hayang mawa oleh-oleh jang raja naon nu paling dipake karesep sedengkeun di kerajaan mah nu ngaran dahar inu mun pake geus teh kudu dicaritakeun naon isi oleh-oleh aya tah nu boga yo ieu aya hiji cai ngaranna cai kahuripan lamun diinum ku saha bae ieu bakalna moal paeh-paeh tah cak beo ieu mantep ye jang oleh-oleh raja mah ieu geus langsung diasupkeun kana botol leutik haju ditalikeun kana jangjangna beo pamit selamat tinggal saudara rekan ahli-ahli kula hendak berangkat di ka istana untuk melaksanakan tugas sebagai satpam beo teh berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman geus kieu bae beo can datang ya
geus datang ka waktu datang lamun eueuh poe ieu waing disusul melalui angin jeung melalui setan-setan berangkat Kanjeng Nabi Sulaiman ya setan ya jin ya angin teu kebal datang beo assalamualaikum waalaikumsalam woi maneh beo nuhun Tuan Raja ditanya kumaha kaya di itu oh cerita beo bahagia luar biasa terakhir cek beo kula teu boga oleh-oleh nanaon jasa segala aya di dieu mah ngan ieu be boga oleh-oleh teh cai kahuripan cek Kanjeng Nabi Sulaiman ieu fungsina naon ieu fungsina lamun diinum ku Tuan Raja teh ieu moal paeh-paeh panjang umur datang ka hampir kiamat nah mantep cek Kanjeng Nabi Sulaiman gas terima. Tapi Kanjeng Nabi Sulaiman kan ngayakeun musyawarah. Di Indonesia kan aya permusyawaratan. Bacakan musya, Pancasila. Rakyat. Gegeraan atuh rakyat. Sia geus sekolah kudu nyaho. Rakyat ya. Bodoh dibawa bae. Kuarikan ieu keur dirancang undang-undang melalui permusyawaratan wakil-wakil urang ke berbagai praksi geus ngaluarkeun ide-ide tinggal menunggu setuju apa henteu ketuhanan yang maha esa guru aing orang Jogja baheula satu ketuhanan yang maha esa orang Jogja betul bisa esa ya. Nah, ya, iya diganti rancangan undang-undang teh. Mangga baik. Diganti, tetep negara sekilang rancangan undang-undang diganti. Orang mah kitab dan tetep Al-Quranul Karim. Rukun wuduna tetep bermadzhab Imam Syafi'i, rukun sholatna terus puasana dan lain sebagainya. Apakah riweuh henteu sebab daun santri mah digaji henteu digaji jeung teu hayang jadi nanaon hiji be santri mah embung jadi nanaon hayang jadi ahli Allah iya Allah emang sih ya kalku mah bae da loba hayangnya nama santri mah teu hayang suka jadi guru teu hayang jangan jadi muid teu hayang suka jadi DPR embung dipaksakeun ge teu boga ijazah teu hayang santri hiji bae hayang jadi ahli Allah kuring ka kulu aing ngadengen kos bener teh kitu tah dah hebat dah santri Masya Allah guys ulah jaritakeun urusan negara teh mah aya nu ngageugeuh sabodo maranehanana kege karasa ku urang kabehan di mana diganti ya pasti urang ge atuh ih si masuk atuh ngarendel bae kos jagoan bae sia keheula malah ya rubat ribut di Indonesia mah Bhinneka Tunggal Ika NKRI be mantep guys ulah pikiran kos gitu maksudnya kayak sakedeung deui ieu mah ulah we nyaritakeun teh Kanjeng Nabi Sulaiman musyawarah jeung manusia nu aya di istana jeung jin nu aya di istana jeung hewan-hewan anu aya di lingkungan istana kumaha ieu beo mawa oleh-oleh cai kahuripan lamun diinum ieu kaula panjang umur mendekati kana kiamat kumaha kira-kira wow manusia kabeh satuju jin satuju hewan-hewan satuju kabeh sebab Tuan Raja mah maharaja pinter aya di Tuan adil aya di Tuan segala rupa aya di Tuan geus kami mah satuju panjang umur kabeh satuju ngan aya manuk kokok beluk di dia manuk kokok beluk naon sarua manuk kokok beluk paingan beungeut da kos kokok beluk ieu rajana ye
cak banu kokok beluk ke tuan raja ngarana manusia kabeh satuju jin satuju hewan-hewan satuju ulama ieu disebutkeun teh satuju besi kula di brendel cara di MPR kamari cara di pusat di brendel datang ka kuari teh direnggenkeun bahasana direnggenkeun nya urang dieu teh mangaranna direnggenkeun heula ulah dilanjut heula na tapi kieu cek banu kokok beluk tuan raja milu beh lah jeung kula yuk kamana ayo milu diajak ke hiji tangkal kayu gede aya gowok di dinya tah ieu aki-aki nu aya di gowok gede babaturangna ngan kula doang nya nah ieu geus teu daya teu upaya geus sabaratus taun meureun nyana gara-gara nginum cai kahuripan wari jada ieu teu bisa ka mana batur geus paraeh kabeh nyana tinggal kicep bae kieu tah tuan dae gitu hayang cak Haji Nabi Sulaiman tuan ge lamun nginum eta bakal kos kieu bung cak Kangjeng Nabi Sulaiman bung langis ka Eda dibusawarakan deui musawarakeun di MPR kumaha rancangan undang-undang salah aing kumaha urusanna cai kahuripan tetap cek manusia jin dan hewan inum tuan datang ke mana sebab kekuatanna lantaran tuan mah adil didinya malaikat Jibril turun langsung ditepak ku malaikat Jibril besi diinum plek bepes cek nginum saya numpak Jibril, oh hampura Jibril suganti sepepen dibunuh gua ingat si kalkum itu mana naonan itu akhirnya ulahan ku malaikat Jibril cek Kangjeng Nabi Sulaiman emang ulah panjang umur Masya Allah cek malaikat Jibril bisa bae ajeun tanpa ngindum cikahuripan menta ka Gusti Allah ja Allah mah deudeuheun jeung nyaaeun tetapi naon hartina panjang umur ai bakal okos anu digowok mah iya heuh nya cek Kangjeng Nabi Sulaiman aga satu henteu lah nah ieu Kangjeng Nabi Sulaiman bae ge hendak dipanjangkeun umur melalui permusawarahan ditepak ku malaikat Jibril ulah ieu ge sarua si ge pan hayang panjang umur urang doakeun yuk mudah-mudahan amin ndek naon deui atuh hirup di dunia ndek naon deui jasana jan kawin deui ja kadeuleuna doang gagah buktina si itu nangis merengut bae salah aing cek ieu milih si eta ngatu kalkum ngaranna tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata horegadan cek Kangjeng Nabi Sulaiman ulah hayang panjang umur ulah hayang pendek umur urang pasrah bae ka Gusti Allah kumaha ajal bae nu penting salila hirup urang ibadah ka Gusti Allah sebab Allah janji ketika orang jadi kekasih Allah Allah geus nyadiakeun surga ketika orang jadi hamba Allah anu maksiat bahkan orang teh jadi hamba iblis bakal disadiakeun ku Gusti Allah neraka pintu surga nu kahiji di luhur lawangna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pintu nomor kahiji eta Masya Allah diperuntukkeun jang saha eta pintu hek nomor hiji eta mah jang anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin khusus eueuh jalan bangsa kalkum asup ka dinya teu bisa khusus pintu surga nomor kedua babul musolli
lawang paranti jelema-jelema nu salat cuman salatna bikamalis salat dengan mengerjakan salat anu sempurna zahiran wa batinna. Zahirna sesuai jeung syariat syarat rukunna, batinna ketika salat bener-bener tawadu ka Gusti Allah teu inget ka sisi ka gigir. Geus disadiakeun babna khusus babul musolli. Tinggal ragape aing asup moal ka kalawang eta. Asup ta moal aing ka lawang eta. Atuh tinggal ku urang we dikira-kira salat aing urang kos kumaha? Salat anu bakal asup ka dieu mah khusus salatna anu ketika Allahu Akbar geus teu inget kana naon. Inget ka Allah. 4 rakaat teh inget ka Allah bae. Maghrib 3 rakaat inget ka Allah. Isya 4 rakaat inget ka Allah bae. Salila salat subuh 2 rakaat inget ka Allah tah bakalna asupna ka lawang eta. Eueuh harepan sih. Geus 180 derajat eueuh harepan. Atuh jangan salat ka karek Allahu Akbar. Karung goni nu kadeuleu. Karung ayam nu kadeuleu. Berbagai karung. Ai keur teu salat, poho ka karung ai keur salat inget. Iyalah, jelema nu salat bakal disiksa ku salat. Normal. Babul musallin ya Allah. Daripada ikat sapi. Siapa hasud berennya? Nomor katilu babul muzakki. Lawang paranti jelema-jelema nu ngazakat. Anu ngazakatna jeung anu sedekahna bitayyibi anfusihim kalawan bersih hati ikhlas. Zakatna ikhlas, sedekahna ikhlas, bebereanana ikhlas, bakal dihususkeun lawangna babul muzakki. Nah, iya. Urang ketika gitu naon ngaranna panen meunang 1 ton minimal geus dipersiapkeun jang zakatna komo hajur leuwih maka ditu wah geus disiap-siap. Urang dagang kitu keneh nisab ya teh siapkeun zakat. Segala rupa urang boga kaleuwihan siap-siapkeun ku urang jang fakir miskin jang fuqara masakin jang yatim piatu. Nah, ieu khusus bakal nalawangna lawang muzakir. Geus harapan deui. Can pernah kadenge di lemburna nyana ngazakat. Can pernah we kadenge malah zakat tu batur dicokotan. Geus harapan eueuh begitu. Allah gari. Masyaallah. Nomor katilu le sorga teh babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jang anu al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Anu selalu ditahan kana kahadean, ngalarang kana kamunkaran. Pokona anu di dunia na amar ma'ruf nahi munkar tanpa pamrih. Di mana bae iraha bae. Resikonya disiapkan kumana tembak sekalipun, penjara sekalipun, dipiceun sekalipun. Pokona aing mah neangan kariduan Gusti melalui amar ma'ruf nahi munkar. Geus disiapkeun ku Gusti Allah lawangna babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Eueuh pandai. Encan boga lawangnya na ieu. Urang makan rada daereus tah aya saeutik-saeutik bae mah. Saeutik aya lah pokona bae sieun mah eueuh. Suama sakali tika hiji datang kakak opat can aya bau-bau asana kanu itu wa kanu hiji deui tah ya Allah ya Rabb. Lawang selanjutnya ini adalah lawang anu babun nahyi anis syahwat. Bab atau lawang nahan kahaya. Ieu mah
sejasa nahan kahayang, Masya Allah karim. Syahwat-syahwat jeung kahayang-kahayang telah jadi dunia ieu moal lila tahan kurang ke di akhirat. Lain teu kabeuli mobil mewah teh kabeuli tahan. Lain teu kabeuli baju bagus teh kabeuli tahan. Lain teu kabeuli awewe nu mana ge tapi kabeuli ditahan. Dek restoran mana ku aing didatangan bisa aya tapi ditahan. Nahan eta horenganan bakal ngajadikeun cukang lantaran lawanna khusus ke di akhirat babun nahi anis syahwat. Ya Allah ya Rabbi encan kabagian lawang keneh bae kinur jage kiceup mana ya ieu mana ya keur ngintip can aya can aya tuh kinur jaya encan komo sia. Oh, jauh jasa kamar tuh. Ini kiai can aya komo eta. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Ipang hese-hese na. Urang titah ieu teh belajar nahan nafsu. Masya Allah salilah hirup. Mal bisa urang nahan nafsu lamun henteu dilalanyahan heula. Cara ngalalanyahan nahan nafsu pondok pesantren. Tadi pondok pesantren teh jangan ngalalanya nahan nafsu. Boro-boro keur teu boga keur bogana ge henteu kokomoan. Ieu tah mahalna jadi santri teh. Mahal jadi santri teh lantaran lain sakadar bisa ngaji. Ai sakadar bisa ngaji mah gampang. Baca Quran ti mimiti ngejah nyambungkeun terus makharijul hurufna jeung lagamna gampang ngalaksanakeunana nu dibaca nu hese. Kitab naon garan-garan geus diaji mah Sepinah Takrib Riyad Truf Fathul Muin oblah dituna kitab-kitab juara anggotan bisa dibaca tapi nahan nafsuna nu hese. Ya Allah ya Rabb numantak laluhur ge Ki Asnawi Caringi Syekh Abdul Karim Ki Abdul Halim kabelah dina guru urang Abah Ucu ngajina sarua batul moina kitu-kitu keneh tapi kadeuleuna kesederhanaana lain teu kabeulieun nya mobil teh lain teu kabeulieun nya baju bagus teh jang naon atuh ja bakal ditinggalkeun tah boga pikiran kitu ieu hese teh tah boga pikiran kos kitu tah. Ya Allah ya Rabb. Abuya Cidahu tilau kawamana tiba heula teh urang ka ditu teh memandang manehana teh keur salat teh ka ditu teh keur ngaji keur salat. Nah atau manehanana teh teu bisaeun cara batur, bisaeun tapi deuk naon lah nahan nafsu. Ai sieu mah lain nahan nafsu sieu mah eueuh. Jadi eueuh lain eueuh nafsuan eueuh. Hayang mobil bagus cakna lah atuh kajen kuku mah ge bisa eueuh hayang dahar ngeunah lah kumaha bisa eueuh jang meulina beda beda nahan nafsu. Masya Allah karim. Nah ieu urang belajar nahan nafsu nu hese teh nu mantap. Karasa hese teh ketika orang terjun cik aing coba jaho coba ieu ngelawan nafsu kakarak saselehna kanyahoan ku diri sorangan. Dumatak Allah ngutus nabi, dumatak Allah ngutus para syuhada, dumatak Allah ngutus para aulia Allah, belah dieuna Allah ngutus para kiai. Ndek naon ieu jang menggali sesuatu anu aya di diri manusia. Ieu teh aya harta anu terpendam di diri manusia anu lamun teu digali bakal nyelonong tuh kafir. Mun teu digali bakal bablas tuh munafik. Mun teu digali bakal nyelonong terus tuh para jenderal anu kebablasan. Lamun teu digali bakal bahaya tuh para polisi-polisi anu teu mawas diri. Lamun teu digali tuh DPR anu henteu digali dirina bakal bahaya kabeh ge.
boro-boro eta DPR, polisi, TNI, pemerintah, kiai ge nu teu ngagali dirina mah pagon. Kalau ngomong sia aing keur serius ya. Tuh. Allah ngutus setiap saat wali-wali Allah. Allah ngutus setiap saat para ulama-ulama. Jang naon eta menggali dirina, menggali harta-harta anu terpendam di masyarakat. Mantap kiai eta aya dua fungsina, hiji menggali diri sorangan, kedua menggali masyarakat. Makin hebat menggali diri, makin hebat kita bakal menggali masyarakat. Sanajan dinten teu kitu bae teh kiai mah sebab utusan Allah. Ketika kiai geus bisa menggali diri kapanggih oh jahe nafsu teh seakan wujud bisa disingkirkeun nafsu teh si ieu teh nafsul ammaratu bisu ieu teh nafsul kamilah bisa kanyahoan bakalna lantaran geus digali. Ketika digali maka manehanana panceg ka Gusti Allah mantep geus dina mantep nanyana bakal ka bawah masyarakat teh kamantepan ku kamantepan dirina. Aya kiai anu keur ngiaina hebat mantep ditaluturkeun nu nanya rukun wudu, rukun salat, puasa, haji jeung sajabana. Beladirna kiai teh jadi DPR. Aya tah di kitu teh mah di Lampung. Di dieu mah eueuh kiai anu kokomoan jadi DPR paling jadi MUI. MUI gitu ge semi kiai teh ge. Tah kacaritakeun waktu kerja di kiai mah hebat eta manehanana baharang kuari jadi DPR hebat tetap hebat tetapi kahebatanana teh kuari geus bisa dibohongan ku sorangan nu tadina digali diri sehingga dikiaikeun ku batur kuari dikiaikeun teh ngan sungut doang di jero kolbuna para masyarakat teu nyaikeun aslina mah lantaran naon lantaran eta teh tadi penggalianana geus katutupan. Gus Dur dongeng aya kiai jadi DPR haju berjamaah salat nu berjamaah na aya TNI karena di kiai polisi hakim jeung murid-muridna nyana kan imam bisaan we Gus Dur ieu ngaranna almarhum almaghfurlah begitu nyana jadi imam tegep terus ruku menang 2 rakaat aya kadangnya suara tit bom hitung masya Allah terus sholat beres sholat kan lain wiridan nyana nanya siapa tadi yang kentut siapa di antara makmum yang kentut ngaku ayo cepat kalau kentut ngaku jangan sampai gak ngaku ayo siapa yang lantaran bae nu ngaku polisi nangtung saya polisi kemudian dia hakim saya juga hakim coba segera siapa yang tadi kentut ngaku nu ngaku cek polisi hai sumpah saurang demi Allah saya tidak kentut ini demi Allah saya tidak kentut ini demi Allah jajaran kahiji disumpah kabeh jajaran kedua demi Allah saya tidak kentut jajaran katilu gitu kene tidak ada yang kentut ini cek polisi ulah-ulah imam. Akhirnya imam ditanya Pak Kiai mohon maaf ini semua siap sumpah semua dia berani sumpah demi Allah tidak kentut bagaimana Pak Kiai Kiai kentut apa enggak ini yang lain mah tegap-tegap demi Allah tidak kentut demi Allah tidak kentut bagaimana Kiai demi Allah lah saya juga nggak kentut lah korenganan imam nu itu tah jadi imam nu baheula tegep teh ya kuari mah barang jadi DPR nyana bisa membohongi diri jadi kuari mah demi Allah lah enggak juga saya juga enggak
Beda kan imam demi Allah saya tidak kentut, demi Allah saya tidak kentut. Imam sama enggak lah. Polisi kan sah. Yes, iya itu kan dulu banyak setan hitut. Itu kan kajawan. Nah, iya mah dongeng Gus Dur bisa ada sabak sudah lain naon. Kiai ketika eureun jadi kiaina jadi DPR bisa membohongi diri, sumpah nangis ngabohongan diri sorang. Penggalian diri dah nutup boro-boro jang batut. Mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di DPR teu ceuli. Mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di MPR teu ceuli. Sebab lawan Gus Dur geus kagambarkeun model tadi. Nyana nu hitut, nyana nu sumpah. Enggak lah. Masa saya kentut. Padahal heunya itu. Itu ya. Itu sebagai gambaran. Teu kudu di DPR bae. Dimui ge sarua, teu kudu dimui bae, di tukang kebo ge sarua. Sarua lah. Pokona mah tukang karung atau biangna teh mah. Biang bohong enggak mah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu nu hese ge ieu menggali. Sedangkan neuk gagali sumur kudu ahlina. Neuk gagali di Citorek emas kudu ahlina. Neuk gagali tuh di Sulawesi tentang batu bara, kalibatan batu bara kudu ahlina. Komo ieu neuk ngagali sesuatu nu terpendam. Naon? Ieu hak nu aya di kolbu. Iyalah nu aya di kolbu. Naon? Sifat ilahiyah kepangeranan, pengertian, artinya pengakuan bahwa pangeran teh Allah. Saha nu ngagali eta lamun lain kiai. Nu ngagali pangeran teh Allah, kiai diperuntukkan ku Gusti Allah ka dunia. Selain nabi penerusna warasatul anbiya ialah para aulia-aulia Allah, para kiai nu mantak luhur lah kiai. Kunaon eta? Batur mah gagali sumur hayang cai, batur mah gagali teh gagali tanah hayang emas, batur mah gagali teh gagali tanah hayang batu bara jeung logam-logam nu sajana urusanna dunia. Tapi kiai mah menggali kolbu manusia supaya mengaku pangeran teh Allah. Mahal jasa. Saenggeusna ngarti pangeran Allah teh aya syariatna dituntun ku kiai teh. Ya Allah, mahal amat makna kiai. Saenggeusna dituntun melalui syariat, dituntun ku kiai teh supaya muat keyakinanana melalui ilmu thariqah, tuntun ku kiai. Makna kiai teh lain sambarangan lantaran hendak nyalametkeun manusia ti seuneu neraka nu lawang sorgana geus dipersiapkeun sakumaha tadi. Asal bisa ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kiaina lamun deuk maot, tapi kiaina lain kiai nu DPR tadi teh. Lain kiai anu osok ngagigiring kebo lain ya. Lain kiai anu osok kalkum lain. Tama kiai monyet. Tah, kiai emang kumaha gitu. Di Al-Qur'an tadi geus dijelaskeun. Ketika berbaring kieu urang teh nyaho bakalna tek lapoek. Aya suara irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diomongkeun teh irji'i nafsu balik maneh ka pangeran maneh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saat etala sang kiai belah ditunda mawali lantaran geus aya suara ngan hese dicaritakeunana suara eta nu nyaho Imam Ghazali, nu nyaho Tuan Syabdul Qadir, nu nyaho sederetan wali-wali Allah anu kula mangan sakadar nyampaikeun hungkul. Tah begitu irji'i ila rabbiki ti harita ta sang kiai mah pepegatan jeung dunia teu hayang aing kana dunia, pepegatan jeung makhluk teu hayang aing makhluk. Keur masa hirupna mah teu pati bisa, tapi ketika geus aya suara
Pedi irji balik siak itu ke kuburan nolong sia serangan lain deui lain kiai masalahna ieu mah sesemperan jadi itu di mana tadi solehan atuh moal tapi kiai mah Kendor Jaya irjai ente diteruskeun pagoh tah kididi irjai ila rabbiki radiyatan mardiyah langsung tah loba jelema nu diangkat jadi kekasih Allah teh deuk sakarang lantaran ngadenge irjai ila rabbiki aing teh teu bisa keur hirup mah tapi ieu aya sen irjai ila rabbiki irjai ila rabbiki irjai ila rabbiki radiyatan mardiyah saat eta ditunggu ku malaikat begitu pas eueuh di jero hatena fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati dicabut nyawana geus eueuh karesep kana dunia keuntungan santri keuntungan ustaz keuntungan kiai masyaallah sebabnya naon diperuntukkan ku Gusti Allah jangan gali kolbu manusia nah naon coba dalilna tah pondok pesantren naon coba dalilna tuh majelis taklim naon coba dalilna eta murid-murid santerona eta teh hasil galian-galian daripada kiai masyaallah lamun urang jaritakeun guru-guru urang ngagali diri urang utat tadina teh nyaho ka mubtada jadi nyaho utat tadina teh nyaho ka fa'il jadi nyaho urusan maca belah dieuna urusan syariat sasaratan jeung rukun belah dituna terus bahkan dituntun urang soal zikir nu mantep ka Gusti Allah ieu nu mahalna moal aya di sekolahan moal aya di pendidikan prawira dasar urang mah teu ngaji meureunna teu sakola naon coba sakola luhur naon ngaran universitas odob sia aing mah keur nyaritakeun tentara polisi tah naon sakolahanna ngaranna cih tujak tujuh bodoh dibawa ke kalangan gitulah para jamaah kaum muslimin ulama dek nyaritakeun teh betapa untungnya jadi seorang kiai sebabnya na penggali kolbu urang muridna tatanggana jeung sajabana modalna urang asal cinta ka ahli Allah urang bakal dihijikeun jeung maranehanana walaupun teu datang karena naon nu dimaksud ya, penting urang kahiji teh modal kos kieu urang ya Allah ya Rabbi ieu teh urang teh tanda cinta urang teh ka ahli Allah geus dihijikeun nah nu tadi teh eta teh aya babun nahyan syahwat teu bisa urang tapi hulu urangna bisa engke kapan kieu cak Kangjeng Nabi teh kiai ka dieu ieu ka dieu aya naon ulah waka ka surga maneh teangan heula murid-murid ai sanu ngaku murid ka sia keheula aing mah dibere tilok pun ku sia pokona mah moal wakai tah ieu si kiai teh geus aya eskana kudu ka sorga lawangna geus jelas tapi cak Kangjeng Nabi ulah waka berangkat teangan heula murid keuntunganna di dinya urang boga keyakinan masyaallah nu cak Kangjeng Nabi ke teangan kula di mana cek Siti Fatimah teangan di dua tempat hiji di mizan nomor kedua di sirat sakitu bae geus teangan nah eta Kangjeng Nabi teh mere mandat ka para aulia-aulia Allah mere mandat ka para ulama-ulama sholihin nah iyalah keuntunganana murid-murid anu bener-bener cinta mahabbah ka ahli Allah di duniana urang mah biasa bae ibadah tapi di akhiratna digupai ku guru nu ahli Allah sia mah geus cicing lenan henteu aing mah henteu kadia beres kabeh ya Allah ya Rabb Masya Allah nikmatnya luar biasa ketika orang dihijikan jeung ahli-ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'iri. Kos gitulah tuh ya. Bab santri mah kan di duniana loba pikaseureun saudara santri mah. Okos tuh hebat padahal henteu. Santri, okos tuh teh hebat padahal hebat. Satu ketika aya jelema ribut di lapangan main bola. Lantaran eta teh tadi bareng offset. Dilangsungkeun wae. Ribut lah. Wah, ribut gelut. Langsung santri bakal terundang sebab jana aya amar ma'ruf nahi munkar. Komo urang cisoka mah. Atuh pelor beak man. Datang ke bengkel sepeda baringungeun ge. Kekurangan pelor. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah, si santri langsung pisah, jangan ribut. Pisah, jangan ribut. Aya jelema guraget dia sepan ka santri, leutik-leutik sia. Leutik kene sia geus bisa-bisa ke nu kieu, langsung belati. Cuat, potong belati. Belati potong. Boom. Cak jawara lain lalagana budak santri. Datang ka potong kieu. Langsung kaget. Sawas aya santri sia. Aing ge potong tah belati tah. Nyinggir sia geus bahaya sia, bahaya. Geus bae. Langsung tuang cak, alhamdulillah. Langsung babaturan daratan. Sia hebat amat, nyawa aing hebatnya henteu. Pada sia eta belati bisa potong. Aing pan leutik make samping bodek. Jadi ieu na bodek teh ieu tah. Jadi belati nya teh lain ka beuteung aing eta teh ka bubundelanana. Ku batur pacar hebat bae aing. Geus loba omong geus pokona mah hebat bae aing lah. Jadi jelema katipu. Mentak ke awewe ge loba katipu ku santri. Pajar loba duit padahal mah henteu. Ngan ku lantaran awewe na dege lain hayang duit nya mah hayang ge sorga bae. Dasar siapa teh mondok. Atuh kami mah mondok sih. Mentak awewe na ge atuh geus kieu meureunan geus takdir ilahi cik. Pasrah, itu lah pagahan kula belah. Awewe ge langsung minta dipagahan ka salakina. Ya. Pagahan, jadi naon heula tuh cenah ka amil. Langsung ila manalaw mila pina itu amilin. Ngomong pamajikan ila manalaw hartina naon ka? Hartina baruhan sira moho teu muhayan sanyana pirang-pirang amil jumlahna 100. Deh, ka kula doang meureun 100. Kono sajian mau buat injo 100 henteu hiji kok itu amat gaji segitu. Jadi pamajikan ge bingungeun ka santri dah. Kakak mau 100 ge ka kula meureun. Kanu sejen membating 50. Ai sia mah ieu mah ti dituna, entahlah mau aing moal ngaji lah. Jadi pangese-hesena cak almarhum abah. Abah ge ti Kiprawira, eta boga santri nu hese teh pamajikan. Maksudna ngajar pamajikan tilok nurut heran. Nu sejen mah narurut kabeh eta buktina tah. Ambil 100 bae lah ka kula doang meureun. Nu sejen mau 50 meureun. Enggak, haji nggak datang kadinya doang. Nah iyalah orang lamun boga pemajikan santri nikmatna luar biasa. Masya Allah. Ente kudu hese orang ngadidik rukun wudu, teu kudu hese ngadidik rukun salat, teu kudu hese baca Quran. Gunakeun biasa. Urang salat ti penting Allah Akbar pemajikan nurutan. Je, coba lain santri. Je. Tahajud ge deket aing bae meureun. Awewe mah kos kitu kan. Tapi lamun pada santri masyaallah Kak, tungguan Kak. Kunaon? Kula ge hayang milu tahajud ulah geus neng mah geus ulah tahajud, geus beureum bae ngurusan anak itu ih. Engke kakak ka surga banyak kula ka neraka. Henteu ulah neng mah henteu kula mah ngilu bae. Milu nya Allahu Akbar. Menang 2 rakaat ngajebleh. Iya dadana dibuka. Atuh geus Ki Nurjaya kieu we. Aing sih ieu sabenerna tahajud menang sabaraha rakaat. Teu beres. Tuh kan, tadi cek pemajikan atuh ka sarua ibadah ieu kan. Atuh geus aya kos kitu mah. Lu bentek aya kieu tah santri mah. Begitu nyaritakeun Pak Agul. Bapak polisi malam tahajud. Saya alhamdulillah bisa 10 rakaat. Hebat.
Kalau itu Pak TNI saya bisa 20 rakaat. Mantap, Masya Allah. Ini pedagang, saya alhamdulillah dari jam 2 sampai subuh. Mantap. Bas kiai ta. Pak Kiai semalam tahajud. Saya alhamdulillah urusan tahajud sih yang penting saya melek aja semalam. Sampai di mana itu? Mulai dari jam 1 sampai jam 8. Melek terus saya. Kok hebat amat Pak Kiai, apa resepnya? Resepnya nggak ada apa-apa. Coba polisi tanya. Saya baca sholawat. TNI, saya ada ayat supaya kuat, alhamdulillah. Ini pedagang sama. Pak Kiai, saya mah resepnya sedikit. Telur sama madu sama jahe dikucek-kucek diminum, alhamdulillah dari jam 1 sampai jam 8 kuat. Tah tanyakan kan panjang kena opat di jero tah. Atuh pokoknya santri mah kos kitu ngomongna, batur mah kuat salat kenapa kuat eta. Matak lo bakal tipu ku santri mah. Tuh kan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun kehidupan santri model aneh resep tapi pika sebeleun. Mentak bangsa polisi TNI nyana teh bingungan ka santri mah anu sekolah anu teu pernah mengetahui tentang santri bingung. Kakula ge sok nanya, "Pak Kiai, santri ada berapa?" Di situ nanya-nanya mau mondok apa enggak sih? Enggak, cuma nanya aja. Enggak usah nanya-nanya. Pokoknya santri mah puyeng. Emang kenapa? Santri saya ini rekenannya mah tulisannya ada 1000, tapi kalau saya manggil mau kerja 5 juga susah. Santri mah kos gitu. Tapi lamun deuk nyalateun, Pak. Masya Allah. Isi ngamurudul ki budak. Santri aing kabeh tah lain. Nah, madak moal kahartieun jelema nu teu mondok nyaritakeun pondok pesantren, nyaritakeun santri moal kaharti. Urang nyaritakeun santri sote jeung santri. Atawa lingkungan santri udah cisoka mah aja santri kabeh. Santri kabeh lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nu lain santrina. Nah, iyalah kehidupan santri. Sederhana di bawah sederhana. Secara lahiriah, tetapi lantaran guruna ditugaskan ku Gusti Allah untuk menggali kolbuna, berarti secara maknawina santri adalah penduduk surga. Masya Allah. Lo amin tuh si jalan santri. Tadi aku sih mah teu pernah. Pokoknya nu teu pernah mondok mah teu nyaho, nu teu pernah nyansen teu nyaho cai diseduhkeun ka kerak kayak nginum jasa aju diinum lok tata di dakarak bondok kuru menang sabulan ulah ditimbang lain tuh cai kerak eta. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kakarak datang ke sabaraha lawang masih kene aya 3 lawang deui insyaallah. 2 lawang deui wah ieu waktu geus samporet ieu mah sakadar bahwa Allah ngutus nabi diperlukeun jang umat. Kitulah sunnatullah, Allah ngutus ulama warasatul anbiya. Allah ngutus ulama-ulama tergantung martabat-martabat ulama. Nah, nu jelas diutus ku Gusti Allah. Jangan gali kolbu manusia. Lamun ngagali emas rintanganna luar biasa, ngagali batu bara pohara rintanganana, ngagali sumur rintanganna, ngagali kolbu. Nu mantak lain lalagaan perjuangan seorang kiai. Sampaikan ke aya pondok pesantren bertahan, majelis taklim bertahan. Muridna alhamdulillah aya anu geus bisa ngamalkeun, eta berarti geus hasil berjuang. Rintangan-rintangan geus dilalui ku manehanana. Lain lalagaan loba anu ti geuseu jadi kiai teh. Loba anu ti soledat jadi kiai. Menghadapi rintangan-rintangan lalagaan rintangan-rintangan anak
Dubata kurang doakan mudah-mudahan para kiai dibere talaleger, dibere kuat istiqomahna, dibere kuat keyakinanana, dibere mantap keyakinanana ka Gusti Allah. Santrina sarwa mudah-mudahan dibere istiqomah, dibere hasil maksud, dibere ilmu anu manfaat, dibere bisa ngamalkeun anak kitu keneh masyarakat takwa beh. Mudah-mudahan diberi cinta ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta ka para aulia Allah, cinta ka para ulama-ulama, kabelah dina cinta ka para santri-santri. Terakhir orang doakeun almarhum almaghfurlah atur kula para sok lalagaan itu keneh atuh naon nyara saluhureun tetapi akrab alhamdulillah Cilongok. Saat-saat anu dipentingkeun nyana datang kitu keneh kula pernah ka dieu nikahkeun, terbayang bahasa-bahasa jeung tingkah-tingkahna jeung keakrabanana tanpa aya sekat antara khususna kaula jeung anjeunna. Urang doakeun mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura ku Gusti Allah, dilegakeun dicaangkeun di kuburanana, terima amal ibadahna ku Gusti Allah, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berikut istri tercinta anu geus leuwih ti heula kitu keneh guru-guru urang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana tur dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu ditinggalkeunana mudah-mudahan dibere sabar jeung tawakal. Urang kabehan hadir di dia khususna umumna muslimin muslimat mudah-mudahan husnul khatimah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cekapkeun sakitu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana nya. Doakeun simkuring ngadoakeun ka sadayana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim.